Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping, wilujeng patopang deui di channel Budak Pager. Alhamdulillah orang patopang deui dina video ayeuna nyaeta orang lajengkeun diajar bahasa Sunda. Dina video ayeuna orang medarkeun perkawis rupa-rupa ambean jeung rarasaan. Ambean nyaeta sagala anu karaos ku ieu pangambung. Napon ari rarasaan nyaeta sadayana anu ka rasa kitu nya ku ieu kuletah atanapi ku ilat cenah ceuk basa lemes nama kitu. Tah anapun istilah-istilah anu pakuat kait sareng aambean nyaeta diantarana anu kahiji aya bau. Bau biasa nama ya umumnya gitu. Bau mah biasana dipake pikeun nuduhkeun babauan anu matak teu pika ngeunaheun kana irung. Teras aya oge hangit. Ari hangit mah pikeun nuduhkeun bau olahan anu tutung gitu, bau anu kaduruk. Tanapi barang anu kaduruk. Aya oge istilah bau hangru. Ari bau hangru mah nyaeta pikeun nuduhkeun kana bau getih. Teras aya anu disebat bau hangseur. Ari bau hangseur mah nyaeta pikeun nuduhkeun kana bau cikiih atanapi ciompol. Aya oge anu disebat bau hanyir. Tah upami bau hanyir mah nuduhkeun kana babauan seperti bau lauk, bau endog tentunya tah bau hanyir. Aya oge anu disebat bau hapeuk. Bau hapeuk mah pikeun nuduhkeun kana bau pakaian kotor atanapi tempat kotor. Teras aya anu disebat bau haseum. Tah bau haseum mah pikeun nuduhkeun kana bau kokotor ucing. Terus bau kelek bah anu kesangan gitu. Atawa bau olahan gitu nya anu geus lila, anu geus basi. Teras aya anu disebat bau pengar. Eta biasana pikeun nuduhkeun bau jengkol, bau peuteuy, bau obat-obat anu ngandung bahan kimia. Aya oge istilah segak atanapi nyegak. Eta pikeun nuduhkeun bau bako. Teras kaya ning bau cipeuyeum. Itunya bau peuyeum, bau cipeuyeum anu nyegak kana pangambungna teh. Aya oge istilah seungit. Tah upami seungit mah nuduhkeun babauan anu karaosna enak atanapi karaosna teh raos gitu, anu nuduhkeun kana seungit, kana nuduhkeun kana bau kembang kitu nya, bau parfum. Tah nincak kana istilah-istilah rarasaan nyaeta rasa anu karaosna teh ku indra perasa ieu ku letah atanapi ku ilat. Nu kahiji nyaeta amis. Tah ari amis mah pikeun nuduhkeun rasana gula. Salajengna aya anu disebat asin. Upami asin mah eta pikeun nuduhkeun rasana uyah. Saterasna aya istilah gahar. Eta pikeun nuduhkeun rasana manisan. Inuman anu ngandung rasa amis jeung haseum. Tah anapun ari kecap haseum eta pikeun nuduhkeun rasa sapertos cuka. Teras bumbuahan anu masih atah keneh. Oge aya istilah kesed. Upami kesed mah sapertos rasana salak ngora kitu nya, salak anu atah keneh. Teras aya istilah lada. Upami lada mah eta rasana cengik sareng cacabean kitu nya, eta rasana lada. Teras aya oge istilah pahang. Eta pahang pikeun nuduhkeun rasana jengkol. Teras rasa iwung anu geus kolot iwungna teh anu can diasakan. Tah aya oge istilah anu disebat pangset. Pami pangset mah eta kanggo nuduhkeun
nambahkeun rasana olahan anu seueur teuing uyah atanapi rasana teh asin pisan kitu. Tah eta disebutna pangset. Teras aya oge anu disebat pait. Tah upami pait mah rasana paria kitunya hampru. Teras obat tah biasana mah rasana teh pait. Teras aya oge anu disebat peuheur. Upami peuheur mah upami orang nuang terong gitunya, tah terong atah tah biasa disebat rasana teh peuheur. Tah rupina sakitu bae anu tiasa didugikeun dina video anu ayeuna. Mudah-mudahan tiasa nambihan wawasan atanapi pangaweruh urang ngeunaan basa Sunda. Mugia manfaat kanggo sadayana. Hatur nuhun tina perhatosanana. Hapunten tina kelepatan sareng kekirangan urang sami-sami diajar. Hatur nuhun. Pamungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.